ningali tatangga nu geulis kieu pan. Sok kalinya pedit nyandarnya tetangga. Barudak hayu mending ge tuang daripada mikiran ka rungsing jeung kalieur mah. Tuang, urang mah tingali sagala diasupkeun aya ager laut. Geus lila teu ngadahar ager laut tuh, dituang ager lautnya. Pokona mah aya jengkol tuh, aya pindang nih mah pindang lain pindang deles pindang, aya tahu ngeunah samelna tuh dikurupukan nih. Mending bak-bakan. Pieur pamajikanna menta ka segala menta agak rupa. Urang teh misi teh sapoe teh penghasilan teh 1 juta dan henteu atuh urang teh. Bismillahirrahmanirrahim. Hayu taruang ngah cai deui. Aya di ampun aya. Naon? Ate pan janji rek membelikan abi tas. Tas kumaha? Bae di dinya we di Banjaran deket. Udah. Tas lagi jalan-jalan tuh udah mahal-mahal teuing atuh. Dek deket dek jauh anger ku duit. Bae atuh tong belikeun tas hungkul meni mah nya. Meni ngasih hadiah ke jang istri. Kayak dibere ku atas hayang teu, hayang warna naon? Kana hideung. Aya keresek. Keresek dek. Cik atuh rada ngamodal saeutik tong sok meuli wae jadi suami teh. Ampun kamu eta. Nah, meni samunakat kitu meni pilu-pilu teuing. Daripada mikiran ka pusing, mending kana dahar sing loba, mentung kieu. Ieu kamu mah loba hayang wae. Wajar atuh meureunna seorang istri loba hayang. Wajar tapi kurang ajar mending menung teuing mah. Pirage tas hungkul sabaraha atuh bae 50.000 oge. Baju tak panggolikeun anyar. Anang baju kitu gawe nanang engan. Baik di udah kumang gojim baik. Nama gojim geus maot. Geus maot mah gojim mah. Mang gojim mah teu kaok ningali budak leutik anu seksi oge di udah. Kamu daek mung. Mung sieun deui. Hah? Mung. Di depan itu tuh. Hamba jang jumba. Hah? Yang jumba teh. Olahraga. Tiung awewe mah. Anu boleh kelakan dulu diajar kan mas. Biasakeun. Rek jadi ieu nya. Geus jadi mamah dedeh namanya. Lain biasakeun. Muhun, tong sok ngeles ditaros ku abi teh bade moal nganter abi ka Banjaran, pangmiseukeun kantong teh bade moal. Kesa we. Anu duit kamu heula. Koream angernya. Nu sabaraha kali? Abli ieu nyesok ke digentosan. Tai pedut digentosan naon? Pokong. Sekarang heula beda duit A. Duit kamu sarua duit A. Ayo beda, cek saha? Cek A. Duit istri mah duit istri, duit suami duit istri. Aturan lama. Lain aturan lama. Udah geus diganti nama dibalik. Pak Ustad oge kitu ngatakna mun kajian teh dengeukeun tepi ka beres soal ngaran duitan. Geus dibalik sama udah nah. Ayeuna mah uang istri, uang suami. Cek saha uang istri, uang suami, uang istri. Wah, geus marak di mana-mana pembisnis yang sukses istri seorang wanita. Nya tuh geuning. Jadi nama suami Cici ngangin gitu. yang ente ngurus budak. Idoi. Ningali tatangga nu geulis kieu pan. Sok kalinya nya pedit nyandarnya tetangga.